Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi sok mandi. Bihi kusabab ilmu yasfa'u bisa nyapaatan al insanu saha al insanu jalma anu boga ilmu man ka jalma roha ka jalma anu lempang ieu jalma man ka jalma roha anu lempang ieu jalma asyan barina maksiat ila darkil nironi kana panghandap-handap na neraka jahanam syarril awakibi anu panggoreng-gorengna akibat. Jadi kan ari kamari mah kitu ngabahas tentang naon cenah tentang bab sungguh-sungguh. Jadi kudu jeung ilmuna cenah ceuk paribahasa nama. Sabab di dieu mah pembahasanna kieu. Bihi sabab ilmu yasfa'u bisa nyapaatan saha al insanu jalma man ka jalma roha anu lempang ieu jalma asyan barina maksiat ila darkin nironi kana panghandap-handapna neraka jahanam sari anu panggote-gotena al awal saril awakibi anu panggote-gotena akibat. Jadi pan anu maksud kieu ya balik kana pembahasan ilmu ari ilmu teh cahaya al ilmu nurun ari nu boga cahaya tangtu dina nalika kapoekan ceuk paribahasana boga pamecut atawa boga batesan kitu mata kudu di dieu ceuk ngan cek si Pajar nih. Jar habis balik deh Jar. Jadi cenah ari nu ngaranna naon cenah ilmu bakal bisa nyalametkeun ka hiji jalma tina neraka jahanam anu panghandap-handapna dak bahasana kieu panghandap jahanam teh panghandap-handapna eta teh ai neraka wel mah eta mah pang entengna ngan saenteng-entengna neraka dak sia teh bincakna ge geus ngagolotrok ceuk ubun-ubun sia. Ari ilmu eta cahaya mah dik jadi kieu nalika ibarat teh kieu logikana nalika dina hiji imah nu poek nya heuk eueuh cahaya teu kumaha eta ibaratna naon teh orai ditajong parabot ditajong dat liang oge ceuk paribahasana di lain ditajong deui liang mah gebrus ceuk paribahasana tanu matak ari jelema anu boga anu boga ilmu mah eta nu matak nyalametkeun teh kitu matak kudu digudukeun ngaji ceuk paribahasana kitu. Emang cek urang ge ari nu ngaranna dalil ijmali ceuk paribahasana pan dalil teh meureun aya dua dak aya dalil ijmali aya dalil tafsili teh ya. Aya dalil ijmali mah meureun ceuk paribahasana hukumna fardu kifayah tah. Ari dalil tafsili mah eta nu hukumna fardu ain. Berarti eta mah seperti dina tauhid, tasawuf, fikih tah eta dalil tafsili. Ari biasana dalil ijmali mah nu ayana dina Quran dah atau nu matak bisa nyegah atau nu matak ngagoyahkeun ceuk paribahasana sakur-sakur dalil nu matak ngagoyahkeun kana akidah. Tak ari jang urang jalma awam mah anu paling dipardu ainkeun teh nyata dalil tafsili nyata dina tauhidna, dina tasawufna, dina fikihna kudu diteangan tah bahasana kieu balik deui lamun hiji jalma bodoh teh ceuk kamari diibaratkeun manehna teh leumpang dina popoek ya
berarti eta mah eureuh salah eureuh bener digabres we ku manehana nama disapa bodoh teh teu apal hukumna jalma teu ngaji teh cek paribasana teu apal arak haram teu apal zina haram teu apal babi haram teu apal ninggalkeun salat haram digabres we da paribasana jalma bodoh teh ninggang cek paribasana lamun jelma anu berilmu weh anu boga ilmu insyaallah dak ibaratna matak bahasana di al ilmu nurun teh nu matakna teh nyaangan dina popoek teh kitu da meureun lamun santeuna dina bab ngaji mah ari geus kacaangan mah urang apal liang urang apal orai jeung apal naon cepet aya parabot naon ngan aya nu leuwih parah geus nyaho eta teh parabot geus nyaho eta teh liang geus nyaho eta teh sato digabras we ku manehna teh eta nu paling lacut berarti bahasana naon jelema ngarti tapi lacut gitu STMJ beureun bahasa ayeuna mah dak salat terus maksiat jalan matak di dia bahasana naon ari ilmu eta bisa nyalametkeun ka jalma anu ieu teh jadi ngabejaan cek paribasana ya seperti ustad guru-guru arurang eta ngabejaan ka arurang tah ieu teh salah tah ieu teh bener tak kitu matak gunana ngaji teh dah matak bahasana di tolabul ilmi paridatun ala kulli muslimin wal muslimat teh kitu lain ukur ibadah hungkul ayeuna percuma maneh ngaji ieu nanti salat sedekah ibaratna zakat tapi teu jeung ilmuna percuma kitu oge da kita teh aja mah bodoh mah teu apal anu matak ngabatalkeun teu apal anu matak ngamaslahat atau anu matak sahna eta salat atau batalna eta salat da ngaranna ge jelema bodoh ninggang ari bahasana jelema pinter mah apal nu salah jeung nu bener anu sesuai jeung aturan madahibul arba'ah. Jadi bahasana kitu tah. Tak kari dina bab ilmu mah lobana teh nu sok mopohokeun, lobana teh kana ngaji diri teh kan mangdik. Keur naon ngaji cenah, berumur sakieu mah cenah kuduna ngaji diri huntu sia teh. Anu kasebutna ngaji diri mah dak ngaji diri mah eta mah bahasana ngaji rasa. Jadi cek urang mah ieu teh urang teh kieu jadi musyawarah ari eta mah ari dina bab ngaji mah eta mah muka kitab ngabedah hukum ngabejaan hukum nganyahokeun hukum ngan lamun dina bab gunana ngaji diri dirinya gunana mah kitu teh nyesuaikeun meh eueuh naon meh eueuh perpecahan suku kitu cek paribasana jadi diakurkeun oh bener cek ieu mah patak bahasana ngaji rasa ari ngaji rasa mah ku sarere rea ari ngaji diri mah ku diri pribadi gitu bahasana teh. Da ayeuna pan sok loba nyapirakeun ari kana ngaji wae mah kos marane kamari geuningan teu ngarajinya. Nyapirakeun teh ngedul sia itu teh. Ngedul yang dulan mah adik ge. Kitu tah. Di kumaha matak leuwih parah jelema anu ngarti lacut tapi anu leuwih parah jelema bodoh ibadahna da tak anger KBG kudu boga landasan kudu boga dalil nu matak hak jeung nu matak ngabatalkeun mana lain mah sagala digabres anu mane sagala digabres naon bedana mane jeung jelema nu bodoh sabab eta ilmu nu matak ngabedakeun antara jelema jeung sato dina kawanina sato aya dina kanyaana aya sato dina begerna aya sato ngan aya nu kurangna nyata akal cek pada haram rek halal cek paribasana ari di sato mah ari urang mah da boga hukum boga aturan atuh tak percuma cek paribasana mana ibadah ibaratna salat terus zakat mah bis teu kaliwat ibaratna salatna mah tahajudna dilakonan duhana dilakonan tapi teu dibarengan ku bab ngajina sarua jeung bohong da sabab naon cek paribasana maneh ngalakukeun balik deui kana bieu ibadah teu jeung elmuna sarua jeung bohong sabab dari jelema bodoh mah teu apal anu sah teu apal anu batal digabras we ku manehanana mah matak di dieu bahasana kumaha ari jelema bodoh mah cek paribasana eta teh jalma anu leuleumpangan dina naon dina poek dina nu poek matak bahasana ilmu acahaya teh nu matak nulungan urang keur dina
popoek matak bahasa mah bahkan kan aya paribasana ilmu teh hodam urang, ilmu teh hodam urang anu matak nyelamatkeun urang tina pangbatalan jeung pamusyrikan jeung pamurtadan ta eta gunana ilmu teh. Lain hodam teh ari dina kitab Talimul Mutalimah bahasa hodam di dieu teh lain ieu da, lain maung, lain ucing, lain naga, tapi bahasa di dieu hodam di dieu teh ilmu atau kanyaho urang pan bieu urang akurkeun deui jeung pembahasan nu bieu ari jelema nu bodoh mah ibarat leumpang dina popoek ari jelema anu ieu nanti jelema anu berilmu ibarat eta teh boga cahaya sanajan dina popoek moal sagala digabres katingali hirup saacan teh maot saacan maot bahasana najan dikuburkeun ge di luhureun ieu bahasana di luhureun taneuh cenah marakayangan. Jadi nu matak bahasana hodam di dieu teh eta ari cek dina kitab Talimul Mutalimah lain maung, lain ucing, lain naga, dak lain monyet, lain hanuman, lain semar, lain cepot, lain dawala, lain gatot kaca lain. Tapi ilmu nu matak nyalametkeun urang dina pangbatalan jeung pangharaman teh ya. Sabab urang boga aturan, boga takran.